Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismu tsalitsu ari bagian anu katiluna al-mu'talul lami eta mu'tal lam. Wa yuqalu jeung dibahasakeun lahu pikeun itu mu'tal lam naon an-naqisu bina nakis. Wa dzul arba'ati jeung bina dzul arba'ah. Likauni madhihi karena kabuktian fi'il madhina itu mu'tal lam ala arba'ati ahrufin eta netepan kana opat pirang-pirang huruf idza akhbarta di mana-mana ngabejakeun anjeun an nafsika tina diri anjeun. Wa tuqlabu jeung ditukeurkeun naon al wauna wal ya'u jeung iyana alifan kana alif ida taharrakata di mana-mana narima harkat itu wau jeung iya wan fataha jeung narima patah naon perkara qoblahuma nu tetep ma dina samemeh wau jeung iya. Kagoza sapertikeun lafad ghaza, wa roma jeung lafad roma, wa aso jeung lafad aso, wa roha jeung lafad roha. Wa kadzalika jeung eta nya kitu deui saperti sulasi mujarrad dina pada tuqlabul wau wal ya'u alifan. Al-fi'lu zaidu ari fi'il anu tambah alas salasati kana tilu hurufna. Ka'ato seperti lafad a'to, washtaro jeung lafad ishtaro, wastaqso jeung lafad istaqso, wal mu'to jeung lafad mu'to, wal mushtaro jeung lafad mushtaro, wal mustaqso jeung lafad mustaqso. Wa idza lam yusamma jeung nyegah ditukeurkeun kana alif di mana-mana henteu disebut naon al-fa'ilu fa'ilna. Sanes nyegah pan ka tukang atapna ge. Wa idza lam yusamma jeung nya kitu deui ditukeurkeun kana alif kitu tah di mana-mana henteu disebut naon al-fa'ilu fa'ilna minal mudhari'i tina fi'il mudhari'. Kakaulika sepertikan ucapan anjeun lafad yughza wa yu'ta jeung lafad yu'ta wa yurma jeung lafad yurma. Amal madhi anafun ari fi'il madhi fatuhdhafu maka eta dipikeun naon allamu lam fi'ilna minhu tina madhi fi mithali fa'alu dina contoh wazan fa'alu mutlaqon beurna mutlak wa fi mithali fa'alat jeung dina contoh wazan fa'alat fa'alata idzan fataha di mana menerima patah naon ma huruf qablaha anu tetep itu emma dina samemeh lam wa tasbutu jeung tumetep naon lamul fi'li lam fi'ilna fi ghairiha dina liyana itu nu kabeh. Wa innama fatahta jeung pastina matahkeun anjeun ma kana huruf qabla wawi dhamiri nu tetep ma dina samemeh waw dhamir fi ghazau dina lafad ghazau wa romau jeung lafad romau wa dhamamta jeung ngadomahkeun anjeun fi radu dina lafad radu wa saru jeung lafad saru lianna waw dhamiri karna saenyana waw dhamir idza tasala eta di mana-mana narima anta itu waw dhamir bil fi'lin naqisi kana fi'il naqis mu'talam teh ba'da hadzfil lam dina sabada miceun lam fi'ilna fa inin fataha tah lamun narima patah naon ma huruf qablaha nu tetep ma dina samemeh waw dhamir ubqiya tah ditetepkeun itu ma alal fathi kana patah wa indumma jeung didomahkeun wa indumma jeung lamun didomahkeun itu ma qablaha au kusiro atawa dikasrohkeun itu ma qablaha dumma tah didomahkeun itu ma qablaha wa aslu radu jeung ari asalna lafad radu radiyu eta lafad radiyu nukilat dipindahkeun naon harakatul ya'i harakat iya ila dodi kana dod wa hudifat jeung dipikeun naon al ya'u iya lil tiqa isa kina ini karena patepung harap anu sukun dua. Wa amal mudhari'u jeung anapun ari fi'il mudhari'na fatuskanu maka eta disukunkeun naon allamu lamna minhu tina mudhari' fi raf'i dina tingkah ropa
Wa tudhafu jeung dipicen itu lam fil jazmi dina tingkah jazm, wa tuftahu jeung dipatahkeun naon al ya'u iya wal wawu jeung waw fi nasbi dina tingkah nasab, wa tasbutu jeung tumetep non alif wa alif wa yuskitu jeung ngagugurkeun naon al jazimu amil jawazim, nasibu jeung amil nawasib an-nunati kana pirang-pirang nun siwa nuni jamaatil muannasi salianti nun jama muannas salim. Fataqulu maka ngucap anjeun kana lafad lam yagzu, lam yagzuwa, lam yagzu, lam yarmi, lam yarmiya, lam yarmu, wa lam yardo, lam yardoya, lam yardohu, wa lay yagzuwa, wa lay yarmiya, wa lay yardo, wa lay yardoya. Wa tasbutu jeung tumetep naon lamul fi'il lam fi'ilna fi fi'il isnaini dina fi'il nu tuduh kana tasniyah wa jama'atil inasi jeung anu tuduh kana jama muannas. Wa tudhafu jeung dipicen lam fi'il min fi'li jama'atil dzukuri tina fi'il anu tuduh kana jama mudzakkar wa fi'lil wahidatil mukhatabati jeung fi'il nu tuduh ka awewe hiji tegasna mufradah muannasah mukhatabah. Fataqulu maka ngucap anjeun kana lafad yagzu, yagzuwani yagzuna tagzu, tagzuwani yagzuna tagzu, tagzuwani tagzuna tagzina tagzuwani tagzuna aghzu naghzu. Wa yastawi jeung narima akur pihi dina fi'il mudhari mu'tallam naon lafdu jama'ati dzukuri lafad jama mudzakkar salim wal inasi jeung lafad jama muannas fil khitabi dina anu mukhatab wal ghaibati jeung dina anu gaib jami'an kalawan sakabehna wa taqdiru jeung ari kira-kirana pihima dina itu jama mudzakkar jeung jama muannas mukhtalifun eta nerima beda-beda fa waznu jam'il mudzakkari maka ari wazan jama mudzakkar yaf'una atau wazan yaf'una wa taf'una jeung wazan taf'una wa wazn jamil muannasi jeung ari wazan jama muannas yaf'ulna eta wazan yaf'ulna wa taf'ulna jeung wazan taf'ulna. Wa taqulu jeung ngucap anjeun kana lafad yarmi, yarmiyani yarmuna tarmi, tarmiyani yarmina tarmi, tarmiyani tarmuna tarmina, tarmiyani tarmina armi narmi. Wa aslu tarmuna jeung ari asal lafad tarmuna tarmiyuna eta lafad tarmiyuna fa fa'ila tuluy dipigawe bihi kana tarmiyuna naon mah hukum pu'ilan nu dipigawe ma birodu ku lafad rodu. Wa hadza jeung eta nya kitu deui saperti lafad yarmin mana wa hakadza jeung eta nya kitu deui saperti lafad yarmi hukmu kulli ma ari hukum sakabeh fi'il kana anu bukti ma qabla lamihi anu samemeh lam fi'ilna ma maksuron eta nu dikasrohkeun ka yahdi saperti kana lafad yahdi wa yunaji jeung lafad yunaji wa yartaji jeung lafad yartaji wa ya'tari jeung lafad ya'tari wa yanbari jeung lafad yanbari wa yastad'i jeung lafad yastad'i wa yar'awi jeung lafad yar'awi wa ya rauri jeung lafad ya'rauri. Wa taqulu jeung ngucap anjeun kana lafad yardo, yardoyani yardawna tardo, tardoyani yardoyna tardo, tardoyani tardawna tardoyna, tardoyani tardoyna ardo nardo. Wa hakadza jeung eta nya kitu deui saperti lafad yardo kiasu yatamatto ari kiasan lafad yatamatto wa yatasoba jeung lafad yatasoba wa yataqallasa jeung lafad yataqallasa wa lafdul wahidatil muannasi jeung ari lafad anu tuduh kana mufrada muannasah fil khitabi dina anu mukhatab kalafdil jam'il muannasi tetep saperti lafad nu tuduh kana jama muannasah mukhatabah fi babi yarmi dina bab lafad yarmi wa yardo jeung lafad yardo wa taqdiru jeung ari kira-kirana mukhtalifun eta nerima beda fa waznul wahidati tah ari wazan mufradah muannasah mukhatabah
Taf'ina eta lafad taf'ina wa taf'ina jeung lafad taf'ina wa waznul jam'i jeung ari wajan jama muannasah mukhatabah. Taf'ilna eta wazan taf'ilna wa taf'alna jeung wazan taf'alna. Wal amru jeung ari fi'il amarna minha tina itu lafad tagzu tarmi tardo. Ugzu eta lafad ugzu. Ugzuwa ugzu ugzi ugzuwa ugzuna. Wa irmi irmiya irmu irmi irmiya irmina. Wa irdo irdoya irdau irdoi irdoya irdoina. Wa idza dakhalat jeung di mana-mana wa idza dakhalta jeung di mana-mana ngasupkeun anjeun alaihi kan itu fi'il amar nun ta'kid dikana nun taukid. Uidat tah dibalikeun deui naon alamu lampiilna al madzufatu anu dipikeun. Fakulta tuluy ngucap anjeun kana lafad ugzuwanna wa irmiyanna wa irdoyanna. Wasmul fa'ili jeung ari isim fa'ilna minha tina itu lafad tagzu tarmi tardo gozin eta lafad gozin. Goziani gozuna goziyatun goziyatani goziyatun wa gawazin. Wa kadzalika jeung eta nya kitu deui saperti kana lafad gozin romin ari lafad romin wa rodin jeung lafad rodin wa aslu gozin jeung ari asal lafad gozin goziwun eta lafad goziwun. Kulibat dibalikeun naon al wawu iyaan kana iya litatorrufiha karena ditungtungna itu wawu. Wan kisarima jeung dari makasrohna huruf qoblaha anu tetep ma dina samameh wawu kama sapertikeun perkara. Kulibat anu dibalikeun itu wawu fi guzia dina lafad guzia summa qalu tuluy ngomong itu a'rab kana lafad goziyatun li anal muannasa karena sanyana muannas far'ul mudzakkari eta cabang atawadahan tina mudzakkar. Wa ta'u jeung ari ta'na toriatun eta anu anyar-anyaran. Wa taqulu jeung ngucap anjeun fil maf'ul dina isim maf'ul minal wawiyyi tina mu'tallam bangsa wawu magzuwun kana lafad magzuwun wa minal ya'i jeung tina mu'tallam bangsa iya marmiyun kana lafad marmiyun. Tuklabu dibalikeun naon al wawu iyaan kana iya wa yuksaru jeung dikasrohkeun naon maharab qoblah anu tetep ma dina samameh iya. Li anal wawa karena sanyana wawu wal ya jeung iya idza jitama'ata di mana menerima kumpul itu wawu jeung iya fi kilmatin wahidatin dina hiji kalimah wal ula bari ari nu kahijina minhuma tina wawu jeung iya sakinatun eta nu sukun. Kulibat eta ditukeurkeun naon al wawu iyaan kana iya wa digimat jeung diidghamkeun naon al ya'u iya fil ya'i dina iya deui. Watakulu jeung ngucap anjeun fi fa'ulin dina wazan fa'ulun minal wawiyyi tina mu'tallam bangsa wawu. Aduun kana lafad aduun minal ya'iyyi jeung tina bangsa iya baghiyun kana lafad baghiyun. Watakulu jeung ngucap anjeun fi fa'ilin dina wazan fa'ilun minal wawiyyi tina mu'tallam bangsa wawu sobiyun kana lafad sobiyun wa minal ya'iyyi jeung tina bangsa iya sariyun kana lafad sariyun. Wal mazidu jeung ari nu ditambahan pihi dina atawa naon pihi itu sulasi tuklabu eta ditukeurkeun naon wawuhu wawuna itu mazid pih yaan kana iya li anna kullawawin karena saenyana saban-saban wawu waqa'at anu tumiba itu wawu robi'atan dina anu kaopat pasoidan tulu leuwih loba walam yudamma bari henteu didomahkeun naon mah huruf qablah anu tetep ma dina samameh wawu kulibat maka ditukeurkeun itu wawu yaan kana iya fatakulu maka ngucap anjeun a'to kana lafad a'to yu'ti wa atada jeung lafad i'tada ya'tadi wastarsya jeung lafad istarsya yastarshi. Watakulu jeung ngucap anjeun ma'ad dhamiri sarta na dhamir a'to itu kana lafad a'to itu wa atada itu jeung lafad i'tada itu wastarsya itu jeung lafad istarsya itu. Wa kadzalika jeung eta nya kitu deui taghazayna ari lafad taghazayna wa tarajayna jeung lafad tarajayna. Kantun warabi'u al-mu'talul aini wal lami cekap wallahu a'lam bissawab.